Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngalajengkeun deui carios nyambung basa Sunda kalayan judul Panaur Ceda bagian katilu. Dina bagian kadua kamari dicarioskeun kajantenan waktos camping. Keningan Rudi hasil ngolok Wida supados kersa diajak sapatemu. Tah dina hasil sapatemuan eta antukna Wida kakandungan. Anu geuningan ti kawit camping dugi ka kakandunganana Wida mangrupi hiji rencana Rudi. Enggoning males kanyeri ka Pa Adang. Anjeunna teu leres-leres mika cinta ka Wida, namung hoyong Wida katalangsara. Hoyong Pa Adang anu janten rama Wida katalangsara sakumaha katalangsarana anjeunna sareng Irma ibuna Rudi. Kumaha lajengna ieu carios, mangga urang sami-sami pandungan ku sadayana. Yang akan kasepuhan Sapuputing taya deui nu nyarita. Di kamar Wida teu eureun ngageunggeuyik nyerieun hate. Teu nyangka sacongo buuk ge yen jalma nu dipikan cintana geuningan ukur mere gegeuleuh bari jeung ukur naur ceda bapana. Sedeng Bu Ada satu tasna sadar deui teh ngalempreh teu walakaya dina enggona. Baluas keneh tur teu tumarima kana naon anu karandapan ku anakna. Di ruangan tengah Pa Adang teu puguh laku. Gedik muru kamar anak terena. Leungeunna geus ngadomang kana gagang panto teu kebat. Kapikireun inggis leuwih ngahudang amarah ka manehna. Leos rek nempo pamajikanana rangkog. Antukna diuk deui bari rumahuh nyenyepeng sirah. Mungkongang mah hayang ngagorowok demi mudahakeun katugenah nu minuhan jero dadana. Samagaha Wida ayeuna keur kakandungan
ku jalma nu naur tunggara. Gap padang kana rokok diseungeut, laju diseusup jero malar bang baluh nu nyangkaruk dina dadana kareraban tur ngahiang taya tapakna. Lang ingetanana ngumbara ka mangsa baheula waktu kalarung nu hamo bisa dibalikan deui. Jelengeng nongtoreng panundung kolot Irma bebene nu geus ngaraga dua. Ingka sia teu sudi aing kudu boga minantu sangsara ka sia. Bapak Irma nundung waktu padang sasadu. Panona molotot, huntuna kekerot, bari curugna ti bentik-bentik ngusir. Hapunten sadaya-daya. Mung kumaha Irma ayeuna nuju omonganna teu kebat. Kaburu narima pangrogahala ti lanceuk Irma nu nyascer kana beungeutna. Teu cukup kusakitu, beuteung katut sukuna ge teu kaliwat nandangan panghanca. Prabai getih kentel ngalai tina sela-sela bibirna. Akang, jurit Irma tuasa ningali manehna ngajurah roh di handapeun teras imah. Beungeut barangep ditambah baju rangsak tapak pangguna sika. Orokaya teu kebat bisa nulungan lantaran kaburu direjengan ku indung katut lanceukna. Mantog sia, cek lanceuk Irma bari cekuk. Suku nenggel deui kana kekamplongna. Wani nembongan deui polisi urusanana. Bapak Irma ngageuweung kerah. Isuk jaka ninggeto dakoan wawalesna. Peuting nyedek ka janari. Rokok ge geus teu nyesa sabatang batang acan. Ti kamar Wida kadenge keneh sesa inghak nu teuing iraha repehna. Sabot kitu kulutrak pantau kamar muka. Bu Adah keluar nyampurkeun panona beringhas beungeut geunuk lir beusi atah beuleum. Naon kasalahan si Neng? Nepi ka kudu narima panghina gara-gara sia. Bu Adah ngadalak. Panona bangun hurung kaduruk amarah nu teu kabendung. Munya hoti waheula, teu sudi aing kudu dipuhukum, nulungan anjing kenempet sia. Padang tuh bisa ngajawab. Ukur bisa ngeluk tungkul, binarung rahuh nu beuki berat. Puguh rumasa karena kasalahanana sorangan. Tapi lain maksud ngabobodo atau embung cacarita teh anggalna. Ngan gede ka inggis ku bisi, karempan ku kahariwang. Nu ayeuna jadi kenyataan. Jung cengkat maksudna reka cai wudu susuganan bisa mefer panggaliwatana rasa na jero dadana. Cicing sia aing rek ngomong heula, sentak Bu Adah mugageun lengkah salakina di barung ku ambekan nu ngahegak bareng jeung kalorna Wida ti kamar. Pak Adah ngaliuk gura-giru murul anakna rek ngarangkul. Bari ceurik ngageunggeuk. Hampura ayah, hampura ayah.
Nyugruk ngagukuk teh era ku kalakianana. Ayah teu nyangka pikieun. Wida nu dirangkul cicing ngabatu. Lir teu asna hate manehna mangsa ayeuna. Tong kadeukeutan anak aing. Geus cukup panghina ti maneh. Jalma nu teu nyaho mulang tarima. Buadah siga nu kasurupan. Popolotot, teteng jerag, totonden wera nu teu kawadahan. Laju nontak leungeun anakna sangkan leupas tina rangkulan salakina. Hampura aya. Ukur eta nu bisa diengabkeun ku Padang. Panona nutup keudeu ka Wida nu ukur mencong teu cacarita. Nyingkas sia ti gogobrok aing. Bu Ada ngabentikeun curugna. Cag baraya sakitu anu kapihatur. Carios nyambung panaur ceda bagian katilu. Laras yen Rudi teh putra Padang. Namun sanes maksad anjeunna teu tanggal waler. Kulawargi Irma teu nampi ka Padang. Margi jalma miskin ta aya kagaduh. Alih teh eta Padang diroga hala. Duki kabarengep, duki ka ngajurah roh teu walak kaya. Eta nu ngalantarankeun Padang teu mihukum ka Irma. Tah nikahna ka Bu Ada. Tan cacarios ngeunaan diri anjeunna saleresna. Sanes nyumput-nyumput. Namung sieun aya matak anu ngajantenkeun sakumaha nu ayeuna ka alaman. Bu Ada wera kacida. Teu nampi Wida nu dipikanyaahna nampi gegeuleuh ti keluargi Padang baheula. Dipungkas ku ngusir Padang sangkan nyingkah ti bumina. Sakitu carios dina bagian anu katilu. Mungkin rame wae nya baraya. Namung ieu mah da mung ukur carios. Kumaha lajenganana antos wae panaur ceda bagian kaopat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.